Ngawitan abdi syairan nyaritakeun pangalaman kisah tentang percintaan nu akhirna disesalan ngalamun bari nyorangan emut ka sosok idaman nu aya dina lamunan hoyong tepang sosonoan. Harita pas nuju galau anjeunna datang maturan ngaleungitkeun kasedihan nu manehna di alaman. Kenaona lewat chattingan deketku mineng callingan tiap waktu mere kabar anjeun banget perhatian najan geus ngarasa cinta tapi na henteu terbuka saling nyumputkeun rasana sedeng hatenya kacida. Abdi nu sok jual mahal padahal hate deg-degan pas anjeun ngungkap perasaan tapi abdi mangpalerkeun karasana teh ku anjeun meureun abdi teu cintaeun padahal hoyong ngungkapkeun nyaah abdi langkung ti anjeun ayeuna waktos tibalik rasa anjeun mulai leungit seolah henteu tertarik waktos abdi mulai topik. Sairing waktos berjalan anjeun mundur lalaunan nu baheula sok nelponan ayeuna cetan ge jarang karasana mah timbari kasusah lana kuari abdi nuju patah hati anjeun tos gaduh pujaan hati meureun abdi lalawora pura-pura henteu cinta padahal bogoh kacida kahalangan rasa era ayeuna tinggal bayangan nu aya ukur lamunan ka anjeun anu tersayang nu ayeuna jeung muli